Hayang geura buru-buru lebaran, hayang geura buru-buru lebaran. Aing mah nyaho otak maneh mah Nurmi, dek lebaran teh saukur dek pamer baju, saukur menta hampura, ket nepo burang nama maneh mah ngomongkeun batur. Si eta mah model bajuna kitu. Bener teu, baladageun. Lamun cinta na awewe nu make perasaan, nu rugi na awewe. Tapi lamun cinta awewe na make logika, geus pasti nu rugi na lalakina. Fakta, baladageun. Lalaki ngan hees we jeung hees. Cik atuh kardun, jig-jig buru ieu geraneangan duit keur lebaran, sakedeung deui oge lebaran. Hek ulin tuh ka itu ka jalan, aya-aya hayam tewak, aya-aya entong tewak. Lumayan boga beureung keur urang ke ngopor ari lebaran. Tuh tempo ieu tatangga mah ulin ka mall dek neangan baju lebaran anu nyararieun kue. Coba urang mah ngan saukur ngabeu tutungna hungkul, ngan saukur ngabeu seungitna hungkul. Sok-sok geraneangan duit keur lebaran, lain kalakah molor we. Baladageun. Hirup mah netral we. Dek jadi dulur hayu, dek jadi musuh hayu. Da di dunia mah we jelema anu sampurna, lamun anu munafik loba. Baladageun. Make jeung ngomong awewe zaman ayeuna mah lamun geus pinter neangan duit sombongna minta ampun. Emang lamun sombong teh ye, lamun ngakur-ngakurkeun bebeunanganna, gede enteuna duit. Ye, zaman ayeuna mah lamun awewe teu pinter neangan duit, ku lalaki teu dihargai. Da lalaki zaman ayeuna mah merena teh sakumaha, balagana ciga anu mere saeusi dunia. Teu baladageun. Dengekeun ontohon, make jeung nyebutkeun awewe zaman ayeuna mah rurah. Ye, hayang nyaho, samurah-murahna awewe, murah keneh lalaki anu daya ngadangar duit awewe hanya dalam modal pinjem dulu. Baladageun. Dengekeun kardun, ari pamajikan keur babarewekan ngocoblak teh lain kalakah nyebutkeun ngalawan keras hulu. Ye, lamun mu boga pamajikan nu keras hulu, neangan atuh ka pamajikan eueuh huluan. Baladageun. Lamun jelema anu dinyerikeun ku maneh masih keneh bageur ka maneh, lain berarti bodoh. Berarti moralna leuwih luhur ti maneh. Lamun maneh boga otak, minimal maneh boga kaera. Lain banget. Baladageun. Dengekeun kardun, pamajikan mah gogorowokan, ceceleuweungan neng terewelang kanu jadi salaki teh bukan berarti teu sopan. Ye. Da aing pamajikan mah lamun boga masalah, dipendem salah, teu dipendem serba salah. Kuduna ge dibucatkeun, ameh ngemplong eta masalah. Bener teu? Baladageun. Dengekeun ye ontohon. Prinsip hirup mah ulah nyebutkeun pamajikan aya urutna. Da pamajikan mah maturan ti kolot nepikeun ka maot ku pamajikan. Lain ku dulur, lain ku indung, bahkan lain ku anak. Bener teu? Baladageun. Lebaran tetap lebaran, musuh tetap musuh. Eueuh kata hampura, tuh tempo orai 15 ganti kulit ge tetep we berbisa. Jeung ingat anu gableg hutang, omat bayar. Eueuh kata THR-an. Bener teu? Baladageun. Dengekeun, ayeuna mah ulah make ilmu padi, ilmu guludug, ilmu bagong. Ayeuna mah pake mah ilmu tai. Heueuh, ilmu tai. Ayeuna mah sanajan cicing dihandap moal aya anu wani nincak. Bener teu? Baladageun. Cik atuh kardun, maneh teh lamun nempo pamajikan nyen status di Facebook, nyen status di WA, komo tentang masalah kurang narasiko, peka atuh maneh teh saeutik mah, ngarti atuh ieu maneh teh saeutik mah, mana kitu ge dibere resikona kurang, maneh mah meuni teu peka teu ngarti, malulu we, cigah tangkal cau anu boga jantung tapi teu boga hate. Yes. Baladageun. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar, ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek, siapa tahu isuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sarsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baladageun. Ulah sok nganyerikeun batur. Lamun maneh nyaho artina nyeri, anjing ge bisa ngarasakeun nyeri. Bahkan bagong ge bisa ngarasakeun ka nyeri. Tapi lamun maneh bisa ngarasakeun ka nyeri perihna hate batur, baru maneh disebut manusia. Bener teu? Baladageun. Lamun maneh geus hebat di lembur sorangan,
Indit ngarantau aing hayang nempo sakumaha hebatna maneh di lembur batur. Baladageun. Lulus we meni karek dititah puasa sakitu oge. Dengikeun ontohod puasa satengah poe ge acan, make jeung nyebutkeun lulus jiga mujaya kasaatan. Yeuh barina oge wajar, biar oge dititah nahan lapar maneh teh puasa teh, lain dititah nahan napas. Coba lamun maneh dititah nahan napas puasa, teu kumaha? Baladageun. Yeuh ontohod, pan maneh teh ku aing teh geus dibejaan. Nyangan duit teh teu gampang. Ulah sok gampang nginjemkeun duit ka babaturan. Pan maneh teh nyango jelema zaman ayeuna mah balalodor. Anu nginjemkeun kerja keras, anu diinjemanana kalakah ditagih teh teu mayar gaya bebas. Bener teu? Baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur, ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiang panas. Make jeung ngomong ka batur, geus teu sajalan lah, geus teu sajalur lah. Boga pamajikan cerewet, mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain kalakah ngabaeudan urang. Emangna urang patumpun celing nu aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Baladageun. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur, ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiang panas. Make jeung ngomong ka batur, geus teu sajalan lah, geus teu sajalur lah. Boga pamajikan cerewet, mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain kalakah ngabaeudan urang. Emangna urang patumpun celing nu aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Baladageun. Ramadan tiba, api-api puasa eta sungut bau rokok surya. Isuk-isuk mah buka, engke sahur milu sahur. Dek teu tereh kolot kumaha pamajikan? Dek teu tereh wisan kumaha pamajikan? Sapopoe nanaon sagala di pikiran. Dibere duit ngasa ukur pas-pasan. Anu ngotak pamajikan, teboga beas gas token listrik beak anu ngotak pamajikan. Acan biaya sakola budak anu ngotak pamajikan. Muih dina jero kudu teh dar-derdor tentang resiko sapopoe. Deungkeun mere duit gede teu gede, leutik teu leutik kudu mahi. Tempo teu mahi nu disalahkeun pamajikan. Teu stres kumaha eta pamajikan. Baladageun. Ontohon di tempo-tempo lain mikir geus kolot teh kalakah hayok we nyekek botol. Urang teu peuting di tempo teh nyekek botol. Tuh tempo mah budak leweh keprawengan hayang jajan. Pamajikan rasikoaneun lain ieu mah soloyong ka ditu, soloyong ka dieu kos gangsing we muih. Batur mah hayang lieur teh ubaran, ieu mah kalakah siar ingal poe. Emangna lamun maneh engke pae ku malaikat bakal ditanya maneh nginum naon. Baladageun. Aing ge nyaho buah buruk mah bakal ragrag. Tapi lamun sakirana ngabauan ka aing, ka keluarga aing, lamun teu dituar tangkalna, ku aing dirabut jeung akar-akarna. Tapi ieu lain soal tangkal. Baladageun. Dengekeun ari sia besti. Lamun lalaki dina eusi otakna ngan saukur mikirkeun eusi BH jeung eusi cangcut. Moal baleng. Mau diajak mikirkeun tentang masa depan mah ieu. Moal nyambung. Baladageun. Sabucin-bucina lalaki, satia-tiana lalaki, angger satu kangen ieu pasangan mah ngarespon awewe lain, eta mah nu kaalaman. Tapi ieu lain sak omong-omongna da emang fakta. Sabab lalaki mah teu seubeuh ku awewe hiji teu beak, loba teu seubeuh. Bener teu? Baladageun.